nampi kanapang bagia salira kalayannya ngakeun semah pangabahtos semah kaula aya dina dampa sampean panjenengan Raka Prabu tigeni pujas tuti sampean ku akang ditampi dening tangan kiwa lan tengen disimpen kuluning hati punding mastakati matur nuwun Kakang atuh kalihna ti eta boh minanten darwe kaluputan ageng sareng alitna muga Raka Prabu tiasa ngahapunten kana kalepatan Rai Patika dina kasala saling cuparkeun hampura di saling maklum komo bari jeung akang kapandang lanceuk nu panggedena sok aya paribasa cobi kurang nyaeta lamun boga lanceuk panggedena wajar diaku bapa saolah-olah gaganti bapa kitu oge lamun boga lanceuk panggedena mun seuk awewe wajib dipandang indung saolah-olah gaganti indung dalaras kurang sedengkeun kanyaah kolot kanu jadi anak teu aya dunya kinasihan kanu gede nya aku gedena kanu leutik nya aku leutikna teu berat sabelah teu dengdek topi leres tah di dieu meureun kawijakan netelakeun yen satiap anu pangkolotna teh kudu dipandang dewasa nya ai satiap dewasa teh mah nyaeta anu geus bisa ngabunuh rasa bubudakeun dina dirina leres dengkeun ai jelema budak atawa laku lampah budak teh tong bujeng hingga nyaah kabatur diri sorangan oge kadang-kadang diantep nya atuh tri palire kurang tingali ku anjeun laku lampah budak batur serius manehna heureuy kalah ngalonyeng manehna lulumpatan kadang-kadang nyereuleu labuh nincak cangkang jauh aduh dalaras kurang leres sagala hayang apa penasaran aja kurang ti tajong ti kusruk ti seureuleu ti jalikeun ti dagor ti kosewan komo bari jeung umur 2 tahun mah ungdulang beujeuhna baga laku lampah budak teh geuning ai teu dipalire nempo bangke cak-cak dihakan teu dihuapkeun Leres. kurang cucunguk anu ngaliwat kana leungeun dicokot marukana korma nya ai di dahar teh belengeh seuri can nyaho asa anu sabenerna leres tah kitu oge laku lampah jelema anu dipandang dewasa tapi lain maksud akang nyarita kitu akang teh keur dewasa lain oh sanes da geuning ai manusia mah di mana tungkul sok rajin luput di mana tangah sok rajin menit ganti sajam robah janji sore rajin taraka pake isuk eta ciri ning manusia katena ngan meureun dina lebah dieu cobi dipenta dewasa teh nyaeta sangkan akang bisa ngahampura ti lahir nepi ka batin ti ucap nepi ka laku lampah sabab numutkeun kolot baheula nepi ka ayeuna nong toreng ngeunaan basajan ai jelema mah kudu asaknya ngahampura ih katenan atuh asaknya ngahampura sabab ai anu asaknya ngahampura teh nyaeta ti mimiti ucap tekad ucap jeung lampah sajadah leres pan loba kacaturkeun jeung loba katingali ku urang rajin dina taun kali dina Idul Fitri menta dihampura bari jeung banjir Cimata ari balik ngomongkeun keneh kagorengan batu bari jeung ngeceuwis sulana nya nu kitu teh munafik beungeut jeung hareup tapi ati mungkin teh eta leres ya leres tah kahiji kaduana ulah dumeh hampura beunang dipenta der kasalahan dijieun-jieun nya teu boleh dipirampah jadi cinekna lamun teh ngecapkeun menta bari niatan tina hate
supaya urang ieu awak teh hijrah tina laku lampah goreng kanu jadi hade. Beres. Di barung ku cilik putih celak herang malah manjing rahmat pitulung numur beung alam. Leres Gusti. Naon sababna? Ti urang teh kumelendang di alam dunya ukur diumbarakeun. Hiji mangsa bakal pinanggih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana. Beres. Sedengkeun dina mulang ka alam palanggangan teh urang baris munang patakonan anu mana eta patakonan teh nyeretkeun urang kana jeung tempat panyiksa nu katelah sawarga jeung neraka. Eta ulah ngan meureun sawarga jeung neraka gumantung amal perbuatan urang di alam dunya, gumantung pagawean, gumantung pepelakan urang. Yen ratu moal ngahukum pamarentah moal nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng. Ya, leres. Tah eta buahna saling tina hampura. beres. Tah kitu oge akang. Bisi tina lakon hirup sapopoe da sidik urang teh pagiling gisi ku ngapoe bisi kabadu ku saur kacaletot omnyuit kana ati ngagebrak kana manah kaituna nyentuh kana kolbu anjeun hampura oge kaulati syami-syami ngeran Geni komo pan abari urang teh ayeuna bade mayunan Idul Kurban Idul Adha bulan Idul Adha Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum hapun lahir di Bandung lahir dan batin tak eta maksudna meuni nya gitu bulan bade muncit sapi atau napi domba salirakeun eta mah engke gampang kudu dicaturkeun leres sieun bilih kitu bilih muncit sapi pan 7 bagian tapi bade ngiring gitu dah. Jadi panitia. Ngilu undian, sanes sabi bade jadi panitia. Nya. Hayang morocokor jeung uteuk abdi teh. Kitu-kitu kanyutna we. Nya. Komo kana buntutna mah. Komo kana buntutna mah. Kitu-kitu pingpingna nya eta letahna. Nya. Komo lamun sirna mah. Karewedan oge geunang da. Geus kabeh atuh sia teh. Nya kitu da. Sagala beuki abdi teh. Tansah diajeng-ajeng atuh aya pikeun saeun naon ieu teh. Kakandrana linggih simkuring. Memang aya tepikeun nanti. Leres ulah mangga geura saurkeun geura waksa balakakeun. Ulah didingding kelir genang siloka bejer beas satara basna. Upami ngudag ngeunaan pancen teh mah mangga teh teuing bujeng hingga kapunut marati kasanggakeun. Nuhun kana kasatiaan awak maneh senopati leres kula. Kieu Cobi saperkara akan ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan maneh nyaosan kana pangangkir akang leres. Kadua ti eta. Etang ieu rinehna waktu nyasena ieu poe mangsa ayeuna. Kaula salaku raja oge kaula salaku pribadi lanceuk kanu jadi adi urang pisahkeun ngeunaan pagawean salaku raja jeung pagawean salaku ngan saheulaanan ngeunaan pribadi akang teh rek ngomong salaku raja mangga cobi bulan jadi ulah mandang lanceuk tetep adat istiadat tabeat etika dipake tangtos Gusti Prabu mangga da salira anu wajib ku kaula dihormat diajen dipuja didama-dama wajib dipunyu kahijina kaula rek ngahaturkeun layang pangajen khusus ka anjeun oge ka para pajabat anu lian ngeunaan sepak terjang banting tulang dina ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara leres anu mana katinggal ku kaula
Dina wangkit ayeuna mun ngudag ngeunaan laporan pertanggungjawaban tahun ka tahun, bulan ka bulan. Nagara rawe kamang teh aya dina kemajuan. Aya ronyatna ulah. Boh dina infrastrukturna, pendidikan, kesehatan, keamanan, Kebudayaan. toleransi beragama jeung toleransi berpendapat. Leres. Anu mana ieu teh tina gawe nu rancage paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan. Mun tea mah cai mah jadi salogah. Leres. Numutkeun data leres. Ya. Ngan tetep renggeunep. Sanajan numutkeun data kitu jeung lapangan katingalina kitu tetep aya wae anu paris nukang nonggong kana kapamarentahan nagara. Leres. Aya wae. Pro jeung kontra aya wae. Aya wae. Ngan di dieu yakin urang dipenta 1 kali 24 jam pikeun digawe keur nagara jeung ka bangsa. Demi rakyat teh ulah. Da urang teh kadangkala jadi pamimpin, kadangkala ngarasa capek jeung luhlah. Sok karasa. Eta manusiawi. Iya, manusiawi. Sabab aing ngaran manusia ceuk akang teh kadang salah, kadang bener. Sok kasalahan kabeneran. Ya, leres. Dina lebah salahna meureun dasarna tina kacape badan. Ya, tina kalungse. Ku salah, ku poho, ku bodoh jeung balangah. Anu larap kana waruga sewang-sewang sababaraha faktor nyaeta tina karungsing ati aya. Aya ulah. Ya, leres. Tina Cara janji ngucan bukti ka masyarakat. Geuning. Leres. Anu ngabalukarkeun lobana masyarakat anu sok nembongkeun kaprihatinanana sanajan bari jeung ngaliwatan anarkis ngaruksak pangwangunan. Leres. Da ieu anu kudu ku urang carana sagancangna neangan lengkah anu konkret anu proaktif. Kumaha carana sangkan ngerdam naon rupaha kaprihatinan masyarakat. Ya. Ieu PR. Ya. Anu ieu PR teh salila urang ngajabat dilantik nepi ka ayeuna dugi ka engke jaga pangsiun. Tuh. Leres. Dabongan kulantaran urang geus ngecapkeun janji ngedalkeun lisan anu harita mangsana disaksi ku hamba-hamba rahaya. Naon janjina? Cobi. Demi Allah, Tuh. Ieu ulah. kula salaku pribadi rek jadi babuna rahaya, Jadi bujangna ulah. saksi bumi, saksi langit, toh pati jiwa raga kadiekeun kaselamatan nagara jeung bangsa. Teng dicaturkeun tapi dina prak-prakanana hese. Leres. Tapi contoh loba anu geus migawe ieu. Naon tuh tingali karuhun anu parantos ngantun. Gini. Dina mangsa sateu acan kamardekaan baheula. Anu katelah para pahlawan, anu katelah para pajuang. Tutunggu nu parantu di luhur kubur, tetenger nu ngahempak di taman pahlawan. Lain tutunggu tempat pamunjungan, lain tetenger tempat pamujaan. Tapi harewas beja ka para nonoman pikeun ngeusi kamardekaan ku karya-karya nu pinuji. Teh karya nyata ulah. Buktina. Najan bari jeung urang kampung, najan bari jeung urang kota, celik putih celak herang demi tujuan nyokot hak kemerdekaan tina leungeun jajahan. Tina bajuang eta nimbulkeun pangorbanan teu syirikna balik tinggal ngaran, tega ninggalkeun lembur, tega ninggalkeun pamajikan jadi randa, tega ninggalkeun anak jadi yatim pikeun ngabela nagara jeung bangsa. Tuh. Leres. Tah ayeuna zaman geus merdeka, Ya. Beres. lamun urang nepi ka minimal poho kana janji nu dikedakeun mangsa harita, urang kawengku jelema anu hianat ka nagara jeung ka bangsa. Dolim. Jalmi nu teu nyukurkeun kana rupaha kanikmatan pangeran. Tuh.
sabab bikin jelema anu nyukurkeun seperti urang selaku pejabat nyukurkeun dina jabatan teh naon nyaeta kudu janji anu ngabukti carita kudu jadi nyata tak ieu nu berat mun digawe kudu pok prak pok omongkeun pek pikiran prak digawe eta leres parika jeung masyagi tah ieu ulah ya leres sabab era ku para pajuang baheula ya dina mangsaan hiji mangsa jelegur teh merdeka tuh tingali para pajuang anu aya keneh dijenengkeun jadi pejabat dasarna naon nyaeta tina perjuangan tina pengorbanan teu syirikna pajuang mangsa sacan kemerdekaan ditewah ku penjajah teu saeutik anu diobag di penjara jelegur teh merdeka anu diobag pejuang teh dikaluarkeun dijadikeun pejabat tuh da baheula mah kitu jadi pejabat teh diobag heula ladang tina perjuangan da ayeuna mah lolobana tibalik jadi pejabat teh tibalik pejabat heula geus jadi pejabat 1 tahun 2 tahun tuluy diobag naon nu jadi lantaranana korupsi nepotisme kolusi eta laras tah nu mata ceuk barudak sok ngomongkeun cenah naon bedana pilkada jeung pilkabe cabi umat ulah naon bentenna ai pilkabe mah di mana urang teu make atawa poho sok jadi ya ari pilkada mah di mana jadi sok poho da ieu ulah poho naon poho kana janji poho kana sumpah poho kana temah wadi poho kana sumpah poho kana purwa daksina purwa wiwitan daksina kasan wiwit jeung akhir teh poho anu tungtungna kaituna lain pikeun mere keadilan karahayat tungtungna ukur ngabeungharkeun diri sorangan melengkung bekasnya lahan kaituna rahayat jadi korban kaluli-luli dan diantep nu matak yakin jadi pejabat ulah jadi jelema anu borangan borangan teh sieunan sieun ku jurig lain sieun ku bang emok lain sieun naon sieun teu lega sawah sieun teu gablek pamajikan geulis tina loba kasieun eta bakal tega ngahalalkeun kana sarupa cara anu tungtungna duit nagara teu nyaho duit rakyat hayo we dilegleg jeung dihakan eta oh laras nya kanu kitu teh ceuk pupuh teh mah lampah beunteur cobi panggini ceuk pupuh teh mah lampah beunteur ku urang ulah ditiru odo barang hakan cacing ngarengko di lu teu nyahoeun di jero aya useupan sugan mayayan cat nikah we lampah beunteur ku urang tong ditiru da odoh barang hakan aya cacing ngarengko teu nyaho aya ulek useupan di jerona aya ruruhit oh eta teh sarua teu nyaah ka dirina beh dituna ka pamajikan jeung ka anak naon sababna lamun panak jeung pamajikan dibere ladang tina korupsi dibere sacat langsung ngaracun ka anak jeung pamajikanana sarua jeung ngabaruang atuh da ieu teh agama teh nyalametkeun cacak harta rezeki anu halal bakal jadi dosa dibikeun ka anak jeung pamajikan lamun teu ngaliwatan zakat heula cacak nu halal kabayang nu haramna nu haram waduh apiknya apik sebab apik teh tina takwa oh tina takwa laras ya imbalan eta
lumatak yakin urang cicing dina korsi jabatan teh sing jadi ladang ibadah ke urang salarea sing jadi amal bulan. sing jadi amal anu hade anu baris nyelametkeun urang ti dunya nepi ka akhirat beh dieuna ti lahir nepi ka bati laras ya sabab urang engke jaga bakal mulang ka alam kalanggengan dak manusia mah beda jeung sato ai sato mah saperti anjing buduk di jarian paehna sasamet bilatungan tapi manusia mah sajabati bilatungan teh panggih jeung balitunganana Aya panagihan manusia. komo urang salaku makhluk anu eling anu kaancikan budi rasa pamilih jeung perasaanana cunggeun ngeunaan aturan-aturanana mana nu kudu dilaksanakeun mana nu kudu ulah dilaksanakeun Ya. nu diecakeun leres bener timbalan kitu heuh urang saling geuing we Nya, saling elingan we. nyarita kieu akang ge ukur teori kadangkala akang datang tina salah aya teu da manusia teh leres ya ngan ieu mah inget ngeunaan katerangan dina wal asri demi wanci manusia bakal pinangih jeung karugian nu kumaha anu moal rugi angin jalma anu iman tur takwa bari saling wasiatan uleungeun jeung di lisana bari dibarengan ku kasobaran Tuh, iya. leres hebat itu lanceuk aing teh ngarangkep ustad ongko Oh, ya. nya Beres bulan. deuketna jeung ustad Ayub Aduh, eta teh. ngan keur eueuh nya Ya. kitu jeung ustad Barnas Aduh, beres. ustad Ulis ya ongko gitu timbala tah eta ngeunaan salaku raja kaula ayeuna balik ngeunaan pribadi ti leres Cobi. ngalih korsi mun teh mah nya ieu apa sorangan kaula teh hiji raja anu mana kaula teh para ratu mika yungyun para menak mika syarap kolot ngesto budak era dengen-dengen mika deudeuh leres Pada ajri. tapi keur pribadi kaula salaku pribadi moal jadi kabungah jeung kasuka hate lamun boga turunan anu ayeuna teh ngaganggu kana hate kaula Ya. maksudna turunan ngaganggu kana hate teh kumaha Gusti kieu Cobi. apal maneh kaula teh raja dudak Oh. nya saperti bapak aing Ya, juga Bapak. Kang Haji Dedi Mulyadi Ya. KDM Yo, kan. KDM teh Kang Dadang Majalaya Dedi Mulyadi ohnya tahun-tahun kaula gaduda Oh. diawit kaula nikah mangsa harita nepi ka kaula boga turunanana dina mangsa gubragna pun anak ka alam dunya teh buru sutuluy gubrag ka alam dunya jeritna eta budak di barung sedihna kaula kulantaran ditinggalkeun ku indungna budak Tuh. leres bayangkeun kumaneh hate kaula Gambar. sagedengeun kabungah kapeurih nyampah Eta. beres anak kaula si Nyai Dewi Raksawati Tuh. anu dineng-nek mangsa baheula diongklet-ongklet di zaman lemet diakot-akot di mangsa bolon kiwari gede geus remaja dewasa eukeun leres jadi panoja anu sasatna geulis ka wanti-wanti endah ka bina-bina lucu aya nuruban lir widadari turun ti kahyangan ceuk ka mandang bapana ada di cek abdi oge salaku mangna geulis tuang putri mah Ya tuh. da geuning tuang putri mah nepi ka nurup cupuna teh ka ibuna Plesna teh ka ibuna we. geulis bangsa manusia bari jeung widadari meuni ples teh Aduh, nya. nya Jadi biceun sasieun. jadi piceun sasieun we garwa salira harita capekna susahna dina mangsa kaula ngarorok nu jadi anak da kaula teh bapa ongkoh sakaligus jadi induk leres
atuh salira teh nepi ka teu manggil ART naon ART teh babunya hariwang hariwang loba dina media itu ieu ditinggalkeun gawe ditipkeun ka babu geuning disiksa aya teh sare nya leres atuna alin make jeung garwaan deui moal nyodekaan kanyaah kaula ka si jenat moal sumpah padahal kurang kumaha seueur awewe anu kulat kelet ka salira teh nya takon nya aya anu seueur leuwih geulis wah Cino mah aya salam ka salira geus ya bawa salira tos teu normal ana aing normal keneh normal keneh kira kue ngan kawengku ku janji satia satuhu we kanu jadi pamajikan geus teu ngomongkeun pribadi aing ge mah ngomongkeun anak kok nya mangga sok asa kasuat-suat kitu teh deudeuh teuing dunungan atawa lanceuk aing teu boga pamajikan nya menyendiri we kulan eleh kuadina aing medalapan ka bogoh teh eta teh pamajikan 5 nya atuh penireun deui kulan barukan aku manu matak aing balik ka dieu teh basi-basi we buuk teh balas disam ya kulibis bae mus kuramas kadang-kadang datang ka di make kursi roda dalek lok tuur teh kunaon atuh apa karena ada tabeatna pun anak si nyai dimimiti leutik atau diurus kaula teh kacogo atuh ta ayeuna kaula teh nempo karakter anu beda di si nyai bentenna naon kulan ari bedana teh ayeuna lamun dibawa bareng dahar teh sok caman cemin bari jeung ancin daharna teh laras kadang-kadang ditanya ku kaula kunaon kenyi ngahuleung weh manehna teh bari ngahuap teh bari ngebelengeh seuri ditanya teh nyai kunaon maneh teh henteu cenah teu boleh gideung ge kulan oh lajeng mangi deui caritaan ti para babu anu gawe di tempatan lamun si Neng di mana mangsa hujan teh sok kadang-kadang lumpat ka taman bari jeung tatarian teras lamun tip mangsa keur dikaputren di kamar si nyai teh sok cinukduk di WC bari jeung hahariringan nya tetembangan uluh bari hahariringan setecu kumaha eta teh setecu terus si Neng teh sok main media sosial di TikTok teh nimpo si Neng teh sok velocity-an ya bari jeung make efek make efek topi si Neng tah laras hahariringan itu ieu bari sok laguan teh lagu duh engkang jeung potret manehna cobi ulah potret manehna diputer dibulak-balik ku manehna ngajian status galau ngajian status teu hade laras anu biasana teu nyieun naon-naon tah di sini teh da ateur ieu teh tah ieu teh kaula teh bingung kula-kulampa si nyai asa beda ti sasari laras ci kamanang maneh da maneh mah reuay anak teh oh nya nah aya nu sarua teu laku lampa pun anak jeung anak maneh ya sok make jeung gubul upami dipercanten tepina tuang putri teh ieu teh sigana kasawang ku kaula mah tuang putri teh katarajang penyakit galau penyakit galau aduh galau teh wadah ai anu gede galon galon eta mah galon mah sok aya mujair jeung emas balong eta mah atuh jauh-jauh teuing sia teh balong balong mah teu bisa nempo lolong eta mah lolong masuk tugur tawar harga geuning panggedena dibari ka eta lelang
jauh-jauh tidak lolong kena lelang sih teh. Jauh-jauh. Lelang mau bukan lenang eta mah. Lenang mah sasatawan anu di mana penting teh sok burung kunang-kunang. Cika-cika teh. Mom cika lain mom cika sih teh. Jauh-jauh sih teh. Mom cika mah enak. Jadi galau teh kasakit birahi katarajang penyakit asmara. Maksudnya yakin si neng teh katarajang penyakit birahi kalalaki katarajang penyakit asmara kau jajaka. Sinekna si neng teh kabunggulengan ku pameget. Wah sia. Nah make jeung wah ye denge kumaneh. Tesaeutik putra mahkota Raja Anulian anu ngahaja datang ka ieu patempatan bari mawa buket duit mikeun ka si neng bari jeung kasep ngalempereng koneng bari parkir mobil mewah hungkul. Mobil berkelas hungkul atuh. Sugan si neng daek ngelodah henteu. Cacak manehna teh mahugi ka awewe tapi si neng mah Syeri ngan langsung dik init ka kamarna bari jeung nulakkeun pantok. Teu ngarespon. Piraku make jeung kasakit birahi seperti kitu. Da kaula ge goblok pikiran kau ge yakin si nanti jiga penyakit birahi tapi buktina geuning mana jajaka anu kabengmat ku manehna. Da geuning ditampi kabeh. Ya, teu boleh ditolak. Teu saeutik nu ditampikna. Ya. Loba nu nyeri hate. Loba nu kagegeloan. Jelema kasep teh loba nu ditampike. Tuh. Apa maneh Cep Hardadi Irawan? Oh panganten teh. Heuh. Mimitina teh bogoh teh kapunana. Nepi ka nyeri hate. Galau untung penak jeung calon garwana Neng Astuti Rahmayani. Siapa jodogan da sarua kemar jeung punana. Laras. Apa maneh dalam irwana? Nya. Mawa kadu. Musangking. Bawor. Dibikeun ka aing nepi ka harita nepi ka bau kadu. Si neng mah nepi ka teu ngadahar saeutik di kacan. Salam acan. Laras. Lapur bulan. Apa maneh dalang pino? Eta dalam pino da. Gelut jeung bapana teu ngarebutkeun pun anak. Laras. Pelan pasea. Jadi Marukana. Bapak jeung anak pasea ngarebutkeun pun anak. Cok. Marukana kumaha? Cantis Vespa nepi ke ngajual Vespana. Anu katelah entis Vespa jadi entis galau. Kulantaran nyaeta ditampik kuat anak kaum. Da ieu jadi kabingung teh. Kieu we atuh Gusti tibatan babaledogan urang duaan taros we langsung ka jenisna. Lo nyeta ngabadem kuleri kaula. Yeuh Gusti bisi jadi penyakit. Dai awewe mah makena rasa atuh. Beda jeung urang lalaki mah logika. Aya awewe mah perasa. Buat teuing Gusti mah meureun dina nanyana meureun bari jeung kasar bari jeung mencerong seukeut. Popolotot. Ah sia ieu mah. Tak kieu aing ngadudal dilat teuing teh. Kita apa kumaha karakter awewe. Kurang pengalaman. Sok dirasa geuning baheula waktu mimiti peger yang Gusti harita ka kuring sok nanyakeun gini. Pajarkeun Gusti keur deukeut jeung awewe sok weaan. Di tempat teh geuning Gusti anjing-anjing WA dibacana teh pagetona. Pajarkeun teh keur deukeut cenah. Gusti teh selamat pagi dijawabna pagetona. Oh nya. Gitu. Abi pisan eta mah. Ka geuning. Ya. Nepi ka buuk ngarumbay. Ngagaling muntah. Digigir lenggit, dihareup sieup di tukang lenjak. Nah, ai pamajikan aing. Dihareup digigir di tukang teh kitu we bureuteu. Ngawujud piramida.
nya kelas 3 serigala. Ai balik ka imah teh disampakeun pamajikan keur udun. Asbak dina meja puntung di mana we? Di mana culcel? Ai sare calangap disampakeun bau belenok. Nya beda pisan jeung anak anak gunungan. Tangtos bulan atuh. Tansah diajeng-ajeng aya pikir. Naon Purwa digingsil linggih Ramat Dewaji. Memang aya tepikeun. Ngan anu bakal nepikeun teh lain ama. Ai kitu mang maneh nanya ka dari maneh. Diwakilan bulannya. Bisi ragap. Nya. Oh kitu Ramat Dewaji nya sok ngarep ka itu. Tapi noda mah kaula nun ataupun ten kapengkeran Ramat Dewaji sok nya. Tansah diajeng-ajeng aya naon Om? Ada. Gini. Aduh. Om teh mau tanya ke Ate. Aduh. Ka Ate. Naon sia jo Ate goblok atuh sia teh. Ka alo mas Atena muni. Aduh. Neng kaula nun kieu. Tuang Rama teh nembe curhat sareng Om. Anu aya patula patali curhat teh ngeunaan salira pisan. Tah, apa sorangan? Nyai Tuang Rama teh sakitu gegeutna, sakitu naon nyaahna. Hemana ka salira maklum aing ngaran-ngaran kolot kanu jadi anak mah pasti teu aya dunya kinasihan. Tangtos. Komo bari jeung ieu hiji-hijina. Bari jeung nunggal deh. Nya ka endog bubereumna pisan. Nya. Laras ngan sagedengan pribadi salaku bapa anjeunna teh salaku raja. Sasat jadi gunung pangauban sagarana panangguhan hamba-hamba rahaya. Anu sadaya rahaya teh nyaeta nyiuhan ka Tuang Rama. Nyaluuhna teh ka sa. Sedengkeun Tuang Rama teh nyaeta manusia biasa. Laras. Sedengkeun kahiji kitu kaduana dipenta gawe anu hade ti harapan masyarakat. Tah di dieu tangtuna oge kudu bangbrang manahna. Nya kedah berak pula. Da tunggu jeung Tuang Rama emang weh lamun teu bangbrang hate aya nu ngaganggu kana hate yakin dina digawe oge ngurangan. Nya bakal pakusut. Paras tah kaganggu hate na ku tuang ku salira. Tobat Gusti. Kaganggu naon Ramat Dewaji henteu na si kemana karep ngomong teh ieu cing pan kudu ngentep seureul heula Atuh kudu tahu. nyai can beres mang teh Teh. kaula nuhun tah anu jadi Bang Balu kolbunya teh nyaeta salira pisan kening kaganggu kulantaran laku lampah salira anu kadangkala ieu teh nimulkeun pertanyaan-pertanyaan anu ngaganggu kana hatena Tuang Rama. Cenah, ieu mah cenah punten. Di mana salira dicanak tuang bebarengan sok anjin. Sok zaman cemen gitu. Ngaradak irit. Tapi sok seserian sorangan. Di mana hujan sok tatarian. Bari lumpat ka patamanan teu make payung-payung acan. Di mana dicai sok lila bari jeung hahariringan. Da ieu teh cek mang teh kamanang mang ieu teh neng teh panyakit birahi ka lalaki ngan teu percaya Tuang Rama. Nya. Tayeuna tibatan jadi hok-hak pasea antara emang pamadegan emang jeung Tuang Rama hok akurkeun ku salira dipenta dewasana ning teh. Nya henteu lamun henteu naon atuh kapalaina ulah diheum-heum wae. Nya ulah digenggam bulan. Ulah digenggam wae hawatos ka Tuang Rama kahiji kadua meungpeung aya kene. Sing inget Nyai najan bari jeung bapa jeung indung panggalakna salam dunya tapi sing inget eta jelema teh anu pangnyaah-nyaahna ka urang salaku anak. Nya. Karasana engke jaga lamun geus teu aya. Nya. Geus teu aya mah bakal kaduhungna luar biasa ngan ukur padung anu jadi saksi
cerikna Nyai tah ayeuna mengpeung aya sok balaka Teuh. sok Nyai tepan diajarkeun ilmu agama ilmu dari agama goreng patut kasebutna lamun Nyai lamun ditah nyebut atawa ke heula